Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya, lalai bae bisa dipercaya, kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya. Lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus Bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan Bah geus Bah kek ieu mah lain deui Bah ye aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, jibari ceriknya diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok, santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Ngeus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh. Aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu enggak orang lo? Udah ambil semua ya, sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya aing mah. Cilaka ieu, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi Kiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaha. Ka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen hukum lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Ngan yai menta putuh. Batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kabeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima ku jalan betik letik eta langsung bisa ngaji
langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak mentak besi orang manggil lauk sih ada butuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkan ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang terjadi kiai lah orang ke Mekah bae ka Mekah nyilip maksudnya nyilip sama ke Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudnya dagang biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin kebalik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos kana teh aing mah teu hayang di dahar ku kiprawira duana tok masyaallah ti hari teh muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cak kira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cak kira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung malih bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan teh ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seuri bae moal salahnya ieu weuy lalakon keur carita di darieuna bararadung biasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mah geus bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek ka kanan langsung ditubruk di dahar jana seserian mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede segede gini jareupun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tama kos itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasa na marhaba santri ka warung gak nyawan punyana ka warung aing popocongan beurangna anu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong
Masya Allah eta jada kanta si iya anu nyingsieunan teh nyingsieunan balikan ke pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja sarta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nulu jana lumpat dirinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kukula di kitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok mah make gang tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah sana wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakeun di dieu sangar lain nalagan putuh loba ajujin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyawa wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kalimah alaman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada nya wajib qada tanda teh geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat aduh masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus kitu teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entak digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ndeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal
wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana. Terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu gering nah teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan dia gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat kudu deudeuh ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang saya lintas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun ku mitohana eta kebel nyana teh ngojay set kebayang sia keur naon keur ngojay silem atuh ngisang embung tiris tolong deh coba aing silem daet aing ngisang embung cak eta tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nya we bret diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas waduh
mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu tah geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil lah dijieun pakai nyehil teh sagede lah sagede cehil kieu bajeuna keur nyehil mitohan datang tuan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu heuh bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol dominan tuh kos kitu tah urang jadi teken kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek-sagilekna pikaseurieun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyatayati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah ayan wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya de kodo iraat teh buat cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe pae air ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib nama eta bae nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah
Itulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha. Lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat. Tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairin atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairin ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairin kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairin aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad poe naon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadi Awal Jumadi Akhir Rajab Berwah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sekali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hijina eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna ku hari Rebo tah
ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Dua akhir Rajab Ruah puasa 9 hayang nyaho poe naon tak ngan derajatan doang derajat tapi akur bae sok rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin disetrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyeun tahun Masehi kecil jasa aya rumus-rumusna rumusna aya 3 jalan aya mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tek zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyaho derajat teh kudu make sulam teh kudu make derajat teh make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah sia make ngitung keneh we atah geus kitu aing panas dikitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai pra kadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak ya mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh Mang Anu nyahoeun abah ge hirup keneh mah disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup mal disebut ko ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set ya kudeuleu ku sia irawa sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun tek poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cenah kiai sapi
api atuh aing nang mahal ngaji. Dihitung doang, dihitung kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek 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 tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa Masya Allah karim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an liqa'in nisa'i nahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa Masya Allah karim Masya Allah kan ayum sikaan jami'al dhaih nahan tina sakabeh anggahotana mata celi irung sungut leungeun suku al muharramat wal madahi wal zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik jadi ujub di puasaan urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya aing mah hebat sakieu mah boho aing mah puasa lain lalagaan puasa teh asanang sorangan ujub ngaranna eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh hapak teh mun cara pare gacung dipelak disurubuk pas buahan hapa gacung ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau kunaon cak pamajikan garacung heuh modal tanaga gacung ka geus bae ka ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi ka manakeun tuh kebo ketika kebokan jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah ya sugena kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur
sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi, kabeh penyakit araraya di jero hate, geus mamata, geus maceuli, ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan, maka fakulluha yubtilu shauma tariqah, ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun, aya waktuna dahar, aya waktuna, ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna pi jami umrih. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek Kangjeng Nabi, rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa, tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju', kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat ti baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran kek ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu kek di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku jana lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa, tapi keluar mah aing teu dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui, ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantap puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu percis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta
rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim. Mantap cek Kanjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Mantap cek Kanjeng Nabi, hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing. Mantap lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui. Puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui. Puasa man aing. Awas inna shauma li. Asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa man aing. Ulah di aku kusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin. Allah karim. Lumantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakarak urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Iya nu hese. Nah urang sabulan ya. Satahun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka mana geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aca. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui
ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minan uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minan uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira saja tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi dah resep bae jaknya lah hayang lah sakana pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira ta ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh sih teman di surga batu mangga teman nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabodo cek ieu teh geus kos kitu bae kula mah hayangna endek ditalar endek itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing jeung kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajen penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin jariji sama aing sakumaha neuleuh teh kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi Allah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komom nabiyin komom mursalin iwa sadetik jero hate kasalian Allah Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah
Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah, kendaraan, jeung berbagai-bagai logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun, horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakieu tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang, iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah. Urang minimal engkeut puasa torikoh. Mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju', ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan, khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah
aya anu dipakai ke bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo. Jadi urang puasa 30 poe. Jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa. Pokok Kamis Sabtu Minggu Senin Salasa. Rebo lebaran. Haul biasa Abah tanggal 9. Lamun urang rebo lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa eta nyawalan rebo malam Kamis rebo malam Kamis eta haul Abah insyaallah. Nitah migawe nitah usaha. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha. Ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung. Ai pake hayang bagus. Imah hayang bagus, ai utah kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beuki dahar, neangan dahar. Usaha tani, gawe, dagang, ngojek. Dititah. Ku bener dagang. Ulah sok sadagang-dagang. Bebeja mah tilok untung. Ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos kitu kita teu berkah aja sok kasinggungan ya lo mate. Atuh masing-masing bae sih. Ai henteu mah henteu bae. Ai heueuh mah atuh heueuh bae. Ngan gedean ka heueuh. Jeung dititah dahar teh kesang sorangan. Ulah batur nu digawe urang nu untung. Batur nu jual beli urang nu menang untung. Batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Neukna naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang. Cek urang kulon majapuk. Jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ka pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku nyana. Masya Allah hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya
barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar ieu mah dek dijual teh lah ngan 200 dinar bae. Kunaon emang Kak? Nazar kakak geus teu nganggap kana dunia. Mun cager dek dijual murah. Atuh kae kos kitu mah. Teu kebal cager. Upah majikan kan ditegor Kak. Pan kakak nazar besi gering deui. Kuda nu bagus dek dijual. Heuh nya. Bawa ku jaga ka pasar. Bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema atuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan. Saha nu siap? Kula. Jadi cek ieu mah nyumponan panazaran teh kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat apuna geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bae sakira teh. Harga kuda lawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pamajikan masan murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pamajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula iulah urusan kakak urusan neng aja bisa teu laku gitu atuh wallahu a'lam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800 cek pamajikanna kakak pinter oge jan tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon jadi balik deui tah karesep teh balik deui eta lah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja Pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun jatuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat beuh fisik Bang Haji mah tilok gering-gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu tah keur gering mah bener letik dunia teh letik jasa eueuh nanaonna agak balik dibawa ka mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh
Ya pamajikan mak aya. Singkir kenapa mai? Geus teu aya. Atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui. Ye. Lain cok cek. Ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teu nangkep lah. Ka ulah sok kabohongan diri ka. Ulah sok kabohongan diri ka. Lah atuh geus bae narima sakitu ayana. Geus jawaban mencari jawaban mah. Kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban. Ieu urang seri itu seri, urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna. Ai sepihak doang mah. Atuh sakabajikan anu geus-geus lah. Bener. Dunia litik ketika gering. Nangkarat keluarkeun rumah sakit. Malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakitna ieu geus teu bisa ditangani ku dokter. Geus ulah dibejaan besi haju langsung hos bae. Ngalenyap jana. Ulah ngabejaan ge Pak, dokter geus teu sanggupeun, tukang urut geus teu sanggupeun, ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang. Sial. Udah badak lamun urang alayan nu paeh, ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun. Abah penyakit naon ieu? Penyakit anu. Ye, tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh. Kadenge kan ku nyana goblok teh budak. Usir. Jadi neule dunia nanaon dah. Urang ye. Urang dibere para raid, angsongan jeruk, angsongan apel, angsongan bakakak, kaditukeun. Sebab urang geus teu hayang. Geus teu hayang. Segala rupa. Urang borok dina suku. Aju dibere sapatu nu hargana 20 juta. Teu hayang urang. Teu hayang los kaditukeun. Yang urang ge borok suku aing. Tuh kitu. Haji Pen dibere nu geulis, paling ge kunyana di toilan doang. Alah toel cek awe da naonan dieu. Aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh. Nah, geus ka ditu paling cek Haji Pen di tengah ditu teh hayang. Sebab geus harapan. Nah, ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah kusaha. Nu itu ulah kusaha. Sehat deui mah beda. Gergering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho cek. Beuh pohara. Ridho. Itu terus. Sebab jana teu butuh. Nah, dunia ge kitu teh. Ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah. Ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi. Deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing. Jadi tetep 8 juta 1.000 didar keneh. Nah, kembali deui ka aslina. Nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat. Hirup keneh daek pepegatan jeung dunia. Carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat. Hirup di dunia na aya lindeu ka nyana tapi daek pegat. Waduh. Pan urang mah leungit sapedah bae ge. Beuh. Atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ieu kinayah, mau tambang, mau pedang, neangan kayu, bobeungkeut, kemudian panggul, jual, berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu deuk neangan kayu ka mana kuari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu, hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh. Heuy, atuh sia diborgol ka jeung pake janu bogaan. Eueuh ku anu deuk neangan kayu ka mana urang. Leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh. Gunung geus eueuh, gunung mana anu kuari bisa. Ieu mah sakadar gambaran berdikari.
Geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan. Dagang asal lu bener dagang. Ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS. Ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teu jelas. Atuh teu jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang, padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna. Je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Ai dutan mah gojekna. Di mana cenah kula siapa? Tanjak ka ceglok naon dire. Dutna mantep. Nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui. Ajeuna kok teu direm ka. Tolol nu diboncengna. Aduh, masyaallah. Ai ditanya teh kalau mah sedekah susu bae cek ya. Tarolol kabeh ge ieu. Wa anna may yaf'alu dzalik sajana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yas'alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nu sugih. Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta, beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu bae amalkeun sebisa-bisa. Dah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae. Nya mah handapeun dagal kayu bae geus kana mah gaeuh. Jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3. 3 4 hiji kaluarkeun. 4 hiji kaluarkeun. Ulah hayang loba. Ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20. Ya mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah. Ayo bae tausiah sanajan saeutik kan. Ya Allah, tapi amplop mah angger kan jageunna. Garila ieu mah kadang-kadang ge. Masyaallah karim. Hayu Mbak. Kerada batuk ya kena saeutik ieu. Ai geus kaluar ti dinya ngajek-jerek bae belah ditu. Cak urang dinya tek batuk beneran gitu. Eta teh maksudna naon? Maksudna saeutik kurang giat, lobaan giat berarti geus lain lillah. Geus lain lillah, masyaallah karim. Hese urang hayang lillah teh hese, jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese. Allah karim. Sawaun autahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana? Atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus. Parrajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil 'arib wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong. Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema. Lain. Yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah. Iyalah wa huwal insanul haqiqi. Asli nama manusia eta. Urang mah kuari campur-campur
Kadeuleu ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ka ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cakep bae emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu. Aya nasi goreng nasgor. Terus trek aya mie tek meuli deui sia mah. Terus bae, penting saeutik bae. Indomie di endogan. Ngambo atuh sia mah leuwih ti aing. Sabenerna mah sia mah kakak aing cak kebo. Urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh. Jahoregadan jeung kebo teh kakak adik. Jeung sapi teh kakak adik. Komo si eta mah. Betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Kekasih Allah azza wa jalla. Bahkan mahram Allah. Bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah masyaallah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna masyaallah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu izin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu izin fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan leumpang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae aya bae tak kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deuk kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuzna kita milik cocodot eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah artinya mahram Allah keluarga Allah uranglah papanganten jeung Allah eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah mahram Allah eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah ahli Allah ma araisullah etalah panganten jeung Allah bapi riwayatin auliaullahum araisullah etalah panganten Allah artinya apa panganten jeung Allah geus pala ya'riful arais illa mahramuhum udunya ho ka panganten kecuali mahramna lahum muqaddaruna bihijabil insi nyana dicadaran ditutup make tutup aring la yarahum ahadun ghairallah nundale ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah ya Allah karim eta sok inget ka
dongeng di ieu teh naon ngaranna rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya, pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol suku na geus teu meunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, saya lah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band. Kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan dok. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak di pulwali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia. Diborgol, dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka,
kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah, iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belengguna gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas. Merdeka kemana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam. Mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana.